Numata kecap kolot mah lamun di mana saling hampura teh sing bisa asak-asaknya ngahampura. Dak lolobana mah atah hampura. Dupi atah hampura teh nu kumaha? Ai anu atah hampura teh dina kedalisan mah heueuh ngahampura, tapi di satu kangen eta teh sok ngait ngomongkeun keneh kagorengan batur, tah nu kitu nu atah keneh ngahampura. Jadi lisan jeung ati teh patojaiyah patonggong-tonggong. Nu kitu jelema teh sarua jeung cai napal dina daun tales ai pa ai gorolo. Moal nyangkaruk, moal nepi ka aya mangpaat. Kalayan aya pikir sanaon ieu teh yu ge sakedeuk bimanyu ka payu. Jadi kaharep. Kaula nun kula uyut. Buyut dalam api manyu ge nampi kana pangpagia kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan uyut ditarima. Kalayan baktos bae ti Wabatara Kresna ti Dwarawati uyut. Dama Kresna dina Ginanjar kawilujengan kumaha Arimbi Gatot Kaca Numawi sae dina waktu ayeuna yeuh. Atuh aya pikir sanaon purwa ngagingsir linggih tungkap ka dieu dina waktos ayeuna yeuh. O kieu ieu. Purwa dihaturana linggih ka dieu saperkara mah sono. Timbal. Da dihenteu-henteu oge ai ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah istuning eueuh dunya kinasihan. Kanu gedenya aku gedena, kanu letiknya aku letikna, ka awewenya aku awewena, kanu lalakinya aku lalakina, kanu pinternya aku pinterna, sanajan kanu bodogenya aku bodohna ka anak. Dau. Sakomo ka incu malah ieu geus leuwih ti incu nyatana buyut. Tah. Ai kanyaah jeung kasono teh sok karandapan dina ati. Sumeleket dina hate ngabayabah dina manah anu hardina teh dekakeunaan ku owah jeung gingsir red ka kenca red ka katuhu aktivitas teh teu weleh inget kanu jadi incu teu weleh inget kanu jadi buyut ari ingetna teh lain inget buyut ayeuna geus urung nangtung saperti kieu ai ingetna teh sieun inggis ku bisi rempan ku sugan bisi anu jadi buyut kabehanana laku lampahna miuni runtah atau miuni iblis timbalan tah di dieu sayakti manusia teh kudu saling elingan sayakti manusia teh kudu saling wasiatan kulisana jeung kuleungeuna sangkan kaituna urang mulus banglus berkah tur salamet ngudag dina mangsa kang ditinggalkeun nyawa kuraga hartina teh kudu bisa melongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana alam nu teu kaselang-selang alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teh anu baris bakal karanapan ku urang ngan teu apa nu ti heula jeung nu paneuri heula mana sabab hirup manusia hiji waktu bakal pinanggih jeung pati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajeun ngarodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peting kadang kolot kadang budak meungpeung masih keneh hirup meungpeung masih keneh jagjag mangpaatkeun ieu diri sang-sangkeun ieu badan pikeun nyiar amal-amal anu hade anu baris nyalametkeun ti dunya nepi ka akhirat eta ulah timbalan diestokeun yuk da di dunya mah ibarat panggung
panggung unggah isuk-isuk sok dirungkatkeun hartina teh bakal aya malakal maut sanajan cicing dina peti beusi oge da malakal maut mah muare kahalangan kuno kitu bener dihalang-halang nya timbalan laras kaulan tah di dieu ayeuna hidup duaan kapercaya cicing di tengah-tengah masyarakat jadi ais pangampi gesan jadi gunung pangoban syagarana panangkehan hamba-hamba rahayat teh dina hate teh gerak kaitu bebersih kalayan bubulikiran ulah nepi ka mawa muatan itu ieu timbalan sabab sing jadi contoh kolot maneh abehanana anu kiwari nyang syara kadungsang-dungsang Pandawa diawit Yudhistira pamajikanana Drupadi Bima Arjuna Nakula lan Sadewa anu keur kiwari teh nyang syara balangsa kulantaran naon nyatana kulantaran eleh main dadu baheula timbalan kulantaran judi baheula antara Pandawa jeung Kurawa memang di Bandungan mah timimiti sarebuan eta judi dina leletikan beh dituna nepi ka ngapurahkeun negara jeung bangsa timbalan tak di dieu geuning judi teh nu matak ceuk agama oge ti baheula geus nyarita yen judi teh ku nagara dilarang ku agama diharamkeun na atuh beuh dilakukeun ku mararani ya nu matak ngayakeun tindakan kasalahan sanajan sagede siki sasawi ulah wani ngicip-ngicip kasih ya nepi ka Kurawa heuk teh teuing nagara Amarta bakal diborahkeun nagara Amarta bakal dibikeunkeun deui ka urang Pandawa asa Pandawa kudu nyubadanan hukuman nyaeta 12 tahun leleuweungan katambah 1 tahun nyamur ayeuna 12 tahun geus kaliwatan leleuweungan saperti miuni kijang di mana pangejeng manusia kudu nyumput itu ieu nyamar timbalan ayeuna nyamur anu nyamurna teh duka teh teuing di mana margi Kurawa lamun tea bisa manggihkeun Pandawa dina mangsa nyamurna yakin Pandawa teh kudu balikan deui kana hukuman 12 tahun ka 1 tahun nyamur timbalan nu matak ayeuna intel Kurawa teh disebarkeun di sakuliahna dunya kulon wetan kidul kaler ya poloksok aya mun muda kana tanggal anu tangtung ieu teh sabulan deui kana cacap nyamurna teh timbalan laras kaulanu mudah-mudahan we paman sareng uap Pandawa sadayana ginanjar kawilujengan mudah-mudahan sugan anjeun Gatot Kaca anu kasohor Surya Pringgana eces paninggalina kalayan boga sabta pangrungu bujeng hingga manusia di luhur bujeng hingga manusia anu jauh dalah jangkrik dina jero liang bakal kadenge teu atau di mana sugan aya laratanana mawi iya bujeng hingga mangi katerangan nu buleut teu gepeng-gepeng asan kitu teh ya halus kitu mah hartina teh buni pisan timbalan tah ieu kalakuan kolot maneh kabehanana sing jadi eunteung sing jadi tuladeun keur maneh omat kahareupna ulah wani-wani ngicip-ngicip kasalahan saperti kitu ulah disiar
da anu rugi lain ukur pribadi maraneh kabeh anu rugi teh mamaan kau temais temelem rahayat jadi korban kalangsara rahayat matu tuh tingali negara Amarta ayeuna kadungsang-ungsang rahayatna eueuh pamimpinna da sidik pamimpinna keur aya meunang hukuman ayeuna dikokolakeun ku urang astina ku Prabu Suyudana anu kirawa kiwari rahayatna pating jererit masyarakatna pating karocea timbala lir anak hayang ditinggalkeun ku indungna ciak deui mana pamimpin anu sanyata aya salindunganeun timbalan Kurawa kabehanana anu ngawasakeun Amarta anu kiwari ngeruk harta kakayaan sumber daya alam Amarta kalayan masyarakatna dikerja paksakeun rahayat jadi korban kulantaran saha mararane saharia timbalan ulun-uluna teh bohong sia demi negara bohong demi rahayat teh sumpah toh pati jiwa raga teh geuning eta sia ngakaya sorangan kalayan mangmanfaatkeun eta tahta kerajaan numatak eyang ngecakeun tahta kerajaan ngabegawan di teh naon sabab cing sabab hareng heng kudengean pajejer ku deuleuan geus hoream ngadenge jelema leletak wae hayang proyek itu ieu benar samahantem da karasa ku yang oge kasih karasa ku uyut oge mangsa baheula jadi pamimpin teh uluh eta nu hayang proyek pangwangunan wae mah anu hayang ngamerekeun bantuan sosial bari menta ditalangan ku kula heula bari dileuwihan ku manehna bari jeung manehna mah teu nyolok mangsa aya keur naik mah eta kitu lah ya timbalan tah artina teh neangan aji mumpung neangan kasempatan dina kasempitan anu kaituna geus jadi pan teh eling karahayat hare-hare we karayat itu timbalan tuh tingali Kurawa ayeuna anu sasatna nyangsarakeun rahayat kacekek ekonomi apung-apungan rahayat teh kulan sumber daya alam dikeruk pajak ditaekeun malahan numurkeun meja maceuna anak pejabat pajak oge nepi ka nyiksa jelema biasa eta kitu ai geus ditinggali tina harta kekayaan ngeleuwihan menteri-menteri apa teh naon teh sarua we jeung nemongkeun borok di pasar ya timbalan tah di dieu rahayat geus teu butuh janji rahayat teu butuh bau sungut tapi rahayat kudu butuh kana bukti anu sanyata eta ulah da sabab ruksakna negara sabab ruksakna rahayat ieu teh kulantaran naon bongan bangkong langkong bet nyalakeun ka bangkong ieu teh uyut teh bongan bangkong kodok lain bangkong kumaha bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup ngabarohong ditukang kana janji teu bisa nepati Apaan teh cara mangsa kampanye kumaha tak ulah sepuh mangsa kampanye teu cara memeh kerjadi daek apruk-aprukan ka unggah kampung daek aprak-aprakan ka unggah padesaan didinya pan murulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah ari geus geuk dina kursi kerajaan ngadon culang cileung pan neangan palingeun timbalan sok rumah sakit tah nu kitu yakin dina hatena geus lain hayang jadi mediator kerahayat tapi teh hayang ngawasa dirina hayang ngabeungharkeun dirina tanpa malirek kanu lain naon bedana jeung sato nu kitu sato nama kuak paok seperti domba dina mangsa kuak paok teh kanu sampe nu diala ukur daun sampe tapi manusia dauna diala tangkalna dirabut bebetianana dicokot pagerna dirungkapkeun malah nu bogana ge dipaehan ku jahatna manusia
taman takulan rakus. Mau katelah Raja Leuweung kahakanana sasamet daging can pernah aya kejadian mau apruk-aprukan kaunggal kapung neangan leunca rek ngaredok. Mau aya mau ngaredok ulah. Tapi manusia hakaneunana daging dihakan, bebetian osok, bumbuahan osok, daunan diremus, malah kurakus-rakusna jelema eta nepi ka duit aspal, duit ke negara, duit duit ke bangsa dihakan we. Ayo. Rakus-rakus manusia. Seperti kamari duit bansos, kermangsa kopi kamari. Ya, kumaha tak kadetenan sepuh. Anu kuduna dipuseur daya dan turunkeun ka rahayat apa teh saeutik dibikeun teh kadulurna we ka barayana lolobana kanu wawu jeung lolobana mah dihakan ku manehna ya anu kitu teh teu beda ti lampah beuteur lampah beuteur takulan odoh barang hakan cacing ngarengkol disantok teu nyahoan di jerona aya elukan timbala leres kaulan sok keun ai masalah ieu kadit katukangan omat kahareupna ulah nepi ka kitu dabongan anjeun geus dipercaya di tengah masyarakat. Sing jadi contoh, sing jadi tuladeun keur salarea. Bongan anjeun geus jadi pamimpin omat ieu si kerajaan teh sing jadi ladang ibadah anu baris nyelametkeun anjeun ke mangsa yaumil akhir. Ulah nepi ka dikiruhan itu ieu jejeg ancek ungut ulah ungut kainduan ulah geda kaanginan dina nanjeurkeun hukum anu sanyata-nyatana teh kudu adil ai adil teh teu cueut kanu hideung teu ponteng ku koneng teu nini teu aki teu dulur teu baraya salah wajib dituntut ulah nepi ka dengdek topi ulah nepi ka pamilih sistem timbala leres kaulan ulah boga rasa maneh ulah rasa boga rasa aing uyah kidul boga rasa aing kumalungkung gede hulu kaituna sing inget panginitan urang oge pan buligir datang kadunya buligir balik buligir la haula wala quwata illa billahi aliyil adim dayana upayana angin anjeunna nu kagungan teu ngaboga-boga najan maneh pangkat pangluhurna di negara najan harta panglobana di negara eueuh guna tur mangpaatna sabab mungguh pangeran pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh elas paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawas eta ulah pepekan ku agama ame saimbang, ame balang, dunya teuing urang condong ulah. Dau. Sabab numurkeun katerangan dunya. Gerak perbudak syakur jelema anu sujud ka maneh dina kurung dunya. Kahiji imbalan. Kadua dunya. Gerak sujud anjeun ka eta jalma anu salilana teh bakti ka kami. Tah eta dua pasal teh rek milih nu mana? Da pamilih aya di maneh kabeh. Timbalan leres kaulan sok ti ayeuna. Agama anu bakal bisa nyabaris nyelametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat. Rinik-rinik ngulik harti cing ngawincik diri lamunnya akan raga sing apal dasar agama ai agama teh agaman hirup manusia ame teu ngalajur hawa nafsu ame teu ngumbar amarah sakama-kama ameh aya pangenyet ameh aya pangeling keur urang sarea timbalan leres kaulan nanging oge hoyong tumaros uyuh naon kumali karena kasoran saya memang iya teh tapi punten ieu mah sanes kuda kana cairan bieu nya ngeunaan Kangcing Rama para Pandawa sadayana anu kiwari teh nuju nyamur dina etangan Kangcing Ibu
karena tilu minggu deui nya disapukeun sareng Abimanyu dupi salira pilih ngetang terapi karena tilu mingguan deui kurang langkung mudah-mudahan we saacan boboran geus bisa beres ame urang bisa riung mungkulung bongkok ngaronyok di patempatan kalayan sing bisa urang sing leuwih mangpaat ka hareupna dina hirup kahirupan di alam dunya destokeun uyuh destokeun punten sahata punten suara rerencangan tuh saha sada suanten bencong ye sahanya pangapunten ieu abdi ebot ulang geus ebot ye ce ebot geudieu Gatot Kaca ya yap ka tukang jigana aya naon ku jelema teh ae mangga aturkeun sembah pangabaktos ka Hunyu Gusti Sepuh nuhun sateh tara make hijab teh nu mawi hareudang bayeung nyang abdi teh mohon abdi teh geus di mana abdi teh nembe teh di dapur nembe na dahulu peda nya ieu teh saha iya biasa we nu babantu santriwan santriwati di dieu alah nu pangkar saha ieu mohon buyut kula Gusti nu agung nepi ka bang kitu ya Allah kabayang lamun si Aden eta heug bogoh ka kuring sataun di kamar ngeremanekeun bae aing mah nya coba pagawean itu dikeun bae teu diresikoan oge resep ku bang-bangna alah jangkung gede kulit mulusna aing kulit teh sing kayo nya aturan rawuh ece epo wow Gusti Ariel Noah we kieu teuing mah aduh Aden teh bojang doda naik itu kumaha geus aing bak we ngeureun batu teh sia he kunaon tong ngeureun ieu teh buyut kaulah kabehanana atuh muni sakedik mah teu naon da abdi teh tos lami abdi teh nyeta tos lami randaan nya najan abdi geus kolot kalapa oge paripaosna aing masalah bogoh nu kitu ieu mah da abdi teh atuh da normal keneh normalnya bu nya abdi mah najan geus hujan oge nya aya selera abdi mah bade kun tukang mangga tukangan salira tukangan abdi ge teu naon atuh ku hayang kabeh nya teu dikawin oge teu naon asa dicobian we abdi kemana karep deui ngomongna teh ya baheulana ieu mah da nya kitu teh ya lamun diudakeun riwayatna teh baheula teh nya ieu mah kupu-kupu malam muncul ayeuna mah nya baheula teh cicing teh di mana maneh teh di Luragung nya di sana ku supir beus ka Banjarharjo nya kitu ngan dikersakeun we nyerekap maut nyereka puhu abdi teh eling ayeuna mah meungeusan nya ngari eling mah tuh margi abdi teh nyaeta we ngupi ka saudara anu sakitu mundalna ngeunaan agama ieu amit abdi mah alim disebutkeun ahli neraka teh nya ieu teh lain naon maksudna maneh datang ka dieu teh nya hilap aduh punten kalau kamu trauma mah tuh kelaka curhat kapang peletkeun ku si agan itu tuh mending ngiceupan we ka abdi lain ngiceupan ada rerencangan curhat ontong ngiceupan atuna sia teh henteu ge manehna we GR deui alah
naon itu naon uningakeun pulang aya jalmi aya jelema mohon urang mana doka urang mana nama ngan nya kitu jelema duaan teh mata kulang cunihin nu hiji mah cunihin tapi di kopeah ceureuh tanu kadua mah eta mah jelema teh telugina we bajuna oge nepi ka raruksak itu ieu nya jeung bararau awak tapi dikekeuh bedeukeun palai tepang ka dieu cenah dak abdi mah kauhan biasa kitu cenah cobi saha ngaranna nu hiji mah Ristoyo ngaranna teh nya anu hiji desa nu hiji de Toto atuh meureun urang sinang hayu eta mah rupina kitu tah nya da pokona mah hoyong tepang ka dieu cenah eta jelema teh mohon pulang maksa da aya ditanya ku abdi da ngawalar di bener nanyana teh lempeng tapi ceritanya ngocoblak terus kawas nu gelo eta teh mohon buah-buah atuh ya kumaha tak kinten-kintena sok atuh ditakedi sawinya semua ya saya atuh mangga aya izin abdi aden itu bade kopi atau bade teh kopi oce di alim si teh ieu si neng ieu sia ieu beli bade susu atuh moal kaula menyenen kemis pan ayeuna marebo pan kaula latihan heula saya atuh mangga permios atuh bravo sanes dua jalmi teh nyatana sastra jingga sareng dawala anu nuturkeun Pandawa dina mangsa narima hukuman kitu kayaanana memang dicurang careng itu yeuh rugi ka sadayana ge teu aya nu ningeun yen di teh sastra jingga dawala sampurasun sarana matua rampes saha di luar abdi saha di jero semah teh heueuh we gelo jigana dah lain geus lila tepang datang ka dieu 12 tahun leuwih urang teh nya campleng kang lu tinggal pangwangunan geus juglek gitu ieu mewah lain batu dewek teh nitipkeun bueuk di dieu teh geus gede kitu bueukna belah mana itu deket kandang hayam nah da eta mah ieu naon jalak suren eta mah anjir dikawinkeun da jigana anak-anak jadi jelak suren nya lain omat ulang ngebocorkeun heula satacan urang panggih jeung dunungan nyamar deui ngarti atuh teh nya comel papang nama lain bejana juagan tutut kaca ge aya nya ningali aya dina jandela deuleuh jeung juragan Abimanyu ngobrol upak tadina dewek derek kapringgandani ngan pas reka tapal wates ningali ka luhur aya nu ngalayang melesat ketinggal tutut kaca cuman aing teh heulang bi teh uturkeun tapak lacakna manehna nya ka dieu berasna teh heueuh kumaha uturkeun ka dieu oge dewek teh nya ingatkeun keneh moal nya ka dewek nya euy nyaho we kanya pangapunten kulan Assalamualaikum Waalaikumsalam yap
Wararaas teuing ieu pasantren beuki dieu beuki andegleng beuki gede we dulu. Nya pasti ya. Pangli. Mewah ieu nama tuh. Ulah ditu teh kebon bawang ulah teh. Eta teh Nya. Didinya teh babaturan dewek, didinya teh. teh ya. Atoto jeung Ning Uus. Geus lila teu panggih. Bejana Ning Uus keur kakandungannya. Kami yang muda. Alhamdulillah. Sing lungsur langsara. Sakene orang nambut teh Ya cikene. bareng jeung mamajikan dewek umurna sakitu ding. Pangapunten kulan, mangga. Sembah pangabaktos kulan. Diterima, meng teh abdi Ristoyo kulan. Urang Kertasari abdi teh. Nya calik jeung saha ka dieu. Sareng pun bojo. Yap sae ulah. Aturan raung mah. Loh, naon aden? Dawuheun ka aing. Nya pasti atuh pangling. Ari beungeut curang 12 tahun teh lain waktu sakedeung bari jeung tampang hidup yeuna. Tak. Baheula mah ketor kaca teh bersih, jangkung gede. Hari ayeuna mah bersih ngan jangkung beke. Lain jangkung ari beke matu. Udah senyum. Sanes menak abdi mah kulan jelema balangsa. Anar-anar. Jalmi anar-anar, jalmi kirang, jalmi tegaduh abdi teh. Nya abdi teh jelema leutik. Sapatu oge nomor 5 abdi teh kula. Jelema mini nu kitu mah selain jelema leutik atuh. Aturan rawuh mah nuhun ade nuhun. Aturan rawuh mah nuhun punten kapengeran aden. Teu nanaon sing raos bae. Nu ti mana ieu teh make je. Sumolono datang ka dieu aya naon. Kula Kus lain we atawa sok we kayaknya ngomong dasar wake meureun. Sarua kene meunana tuh. Kang Ristoyo teh di mana? Eta kumarenah ngaran. Bade dagang endog asin abdi teh. Nya ieu teh ngumun di mana? Abdi teh ti keluarga baik-baik. Lain maksud teh daerah. Nuhun pulan. Nanging hapunten abdi sanes gede hulu ari kitu kumaha jada acan abdi mukakeun cariosan upami ieu mah upami tiasa abdi aya pamunut kitu nah syatep can oge can acan jom main punta-penta lain ame geunah nyaritana pamenta naon cai kopi sanes kulan eta mah atos aya oge di Bapak Hajat nya di Bapak Hedi Hardianto miwah Ibu Cici Suwarsi bilih bade tuang atos di Bapak Hajat eta oge jadi kahayang maneh teh duh saena ieu mah ame tartib margi aya nu aya patula patalina sareng diri abdi oge kulawarga abdi dina kata tuan aina zaman anu syakil geus edana hareng-heng kudu dengean pajijit kudu deulean bisi aya trik pang Indrajala bisi aya cak-cak bodas atuh tuluykeun cak-cak sorangan mah jadi ge aya tuh kitu mah geus sia tuluykeun tuh nah isleung menikah marah-marah wae sensi kalau lanceuk teh sia jadi nyuhunkeun ditulakan heula kulan sa rohangan ieu we sareng pangmaluruhkeun di patempatan bilih aya anu nguping atawa anu ningali boh dina jandela tutupan kuraregan antara piku poster aya kalender di dieu jeung naon pun nutupan jandela nah teu jelema beunghar
nutupan ku kalender beuna gepan aya meureun tirai-tirai wae mah nya ieu teh nyaan atawa muhun kulan tapi lain mawa bom maneh henteu lain teroris abi mah nya naon teroris teh nya sia mah teu apa kasina ayo kalumurna neng uus depan teroris teh cuacana teh tariris da eta mah teh sanes abdi mah kulan sanes abdi mah teu wantun dirah-rah abdi sok upami teh mangga bantu nu kitu patut mah ampun paralun teuing abdi kulan sanes sidikat kitu tong bujeng hingga mawa granat abdi mah mawa petasan oge sieun nya Roma abdi teh nu matak sieun mah budak sebelah teh kitu da kadenge petasanna aya di seuneu digireunana geura sabelagungna teh nya atuh ngabeledug ngajelakur palingan budak sabelah atuh sugan aing kalaun teh petasan teh hanes make sound system aing teh Gatot Kaca imbalan wayahna cumponan kahayangna wayahna tinggalian paluruh di sabron irohangan cobi kulan sae mah punten sakedapan wuyut berat duh bisa ya pamitan lain pamisakeun rokok we kaula bulan eta mah kita batur lupa pemain eta we rohangan lah imbalan di paluruh ku kaula nya dagonya dieu sae mah saha nepi ka gandang kitu eta teh kulan eta teh buyut kaula ulu meuli kasih pulan nya siapa kasihna teh Gatot Kaca iya saya pisan luar biasa nya kumaha parantos aman terus meser rokok teh teu buyut naon ya sawawu jelema teh kalakuan ketika tina punta pentana nu inget eta saha nya cobi kulan sok ayeuna bukakeun nu kasih udin tuh nah mewe mana teh sahabat ka abah kunaon mang make jeung mewe kunaon make jeung seuri kunaon ieu nah can dipangmeulikeun rokok anis eta abdi abdi mah teu tempat rek kitu teu ait perkawis rokok mah aya di Padewan Didi abdi mah kula rokok mah sabungkus nya atos kunaon di Samsu di agan naon piraku hilap di ka abdi lali atuh manya hilap di ka abdi apaan dia ngomong terisnoyo Ranis eta mah samaran abdi da abdi mengaran teh semenit ganti saja merubah aya nu nagih ganti ngaran jadi Udin pasti eta bapak nya ieu abdi kita ganti ngaran dengan murid ieu teh abdi cepot abdi teh pawongan ieu teh cepot muhun abdi dawala popot karah teh muhun pot kan ieu teh maneh abdi kan tarik tuh bagja nu teh papadana nyeri gebrau kita eungap ai aduh obat punten uyut sok agana hilap deui ka abdi kurang kumaha abdi kapungkur ka agan teh nepi ka ngais zaman leutik ngakot di zaman bolot ngongkret di zaman lemit piraku hilali deui ka abdi jeung deui naha menyeri hati abdi
pantau ditulakan air rokok temuli. Insya. Bagja nu taya papadana, ieu teh maneh dawala. Abdi anom. Syukur bagja kumayangan dawala. Tersangka kening maneh salamat. Abdi teh kulan. Kumaha sadayana Pandawa aya dina jarak kawilujengan. Digeuleung goblok sih mewah gitu. Kan. Damang kan. Cager bor cager paingan kalau teh hayang sapok-pokeun nyarita sugan teh maneh itu. Teu sangka bagja nu taya papadana. Abdi teh dongkap ka dieu. Lumputan api-api gelo. Nepi ka wani merosotkeun calana ame ketemu gelona. Ya bener ku nyamar mah kitu. Abdi ge kitu kulaan nepi ka wani tumatamut ka warung barejeung teu wawuh. Ya pasti bakal nyamar teh ya. Mangkani abdi teh parantos 200.000 kan. Bon teh. Kasbon wae. Keun bae dibayar ku kaula. Abdi ge sami ka tukang sate. Sabarahaeun akang? CF 30 tusuk dia tanya ke 5.000-an. Bayar atuh teh. Saya kitu mah pulang. Ulah naon? 2.000 da wala anggung sudi setan. Perit nama anggrek dibalik gitu. Gatot kaca dibalik diuk. Waduh, pot bulan. Diuk aja. Aduh. Dawala abdi ngarep ka dieu anu punten aga. Dan naon-naon atuh maneh make jeung ngakukeun toto atuh sia teh. Umawi ame teh kapenak abdi teh, umawi urang. Bagja nu taya papadana sasajinga dawala salamat maneh dua. Salamat abdi teh gaan, salamat. Bapak Semar kumaha? Maot nyok cenah teh. Bapak Semar maot muhun neraka goblok sia teh. Jelema hirup disebutkeun pae. Bapak Semar maot euy mah. Buka batur sia teh. Bapak Semar maot muhun. Balik sia. Balik demi Allah sebenarnya.